Muhammadiyah sallallahu wa idharahu jisman wa ruhan bi surati wa makna sallallahu Nawalahu ila maqarri min sadaqatiha syaharan yala masyhur akul marwiyah sallallahu Biadil madinatil munawwarati abu abadullah yu'akana Bidada biakhwali bani yadim Yataimatil zariyah sallallahu Masapin sarang sakim ayyuanuna sugamahu wasaqwa sallallahu sallallahu alaihi wasallam ala husana ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika
ila rifati qadrihi ala
nazara ilaihi wa balagha minas sururi muna sallallahu wa adkhalahu al-ma'bad qarra wa qama yad'u bi khulusin niyyah sallallahu wa yazkurullaha ta'ala ala ma nabi alaihi wa ata Maulida sallallahu alaihi wasallam nadifal makatun makatun aswar ridiyadil qurratil li'alihiyya sallallahu Bang dari nama kahula tambikul inayati aina sallallahu alaihi wasallam sadida ya iwat tawadu yasifuna lahu wa yaqau saubah wa yaqau saubahu wa yalumu satahu wa yasiru fi hidmati ahli bisirati asariyah Pondok pesantren alhamdulillahnya saya lapatna sadayana non ruki segala anu dipasihkeun aya dina acara mudah-mudahan sumanfaat kesehatan kami siap adik-adikku acara anu tilu ya anu tilu nyata ngaoskeun hayat sejarah jangan kerja. Sorry, biasa belum. Hei,
ya kopi bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penjelasan dia Pak Ustaz luar biasa, nasihat nabi hausan kalau orang sedayana udah kamu anjuna kehidupan yang kemuswa disini rezeki dan kesehatan kita ini kurang Jawa mudah-mudahan di panggilan sadayana kasadayana urutan maut kita tausiah akan nabi penceramah. Alhamdulillah terus siap sauna kalau maju karena pakalungan anu panitia terus bisa kurang terdepan kurang sadayana kalau Pak Ustaz Yusuf disebutkan untuk Pak Ustaz Yusuf ya di sana ya orang sadayana kurang Ustaz Cepot anu katalah Ustaz Cepot Ustaz Cepot alhamdulillah berceramah oke di live streaming ya di Saudi hadir ulang mungkin dari dia karena ceramah dia kantun di Saudi hadir pastinya ya di dunia tapi itu kan Pak Ustaz kalau tempat sarang kehormatan manggapnya ngakin langgaraneng tadi tadi cari mungkin akhirnya kesenang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sisi kursi aya limun. Ngan limunna karupat meri. Bilih tadi menuju ngalamun urang wangsulan sakali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didadamping nganggo salempat. Kupingna rada kompak alhamdulillah. Anu nawar salam mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dipaoskeun yuswana amin. Digambilkeun rezeki milikna amin. Disabut kasusahna amin. Dibarokahkeun naung pihal pamaksadanana amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu ngawal salam mudah-mudahan
ku Allah Subhanahu wa ta'ala dipanjangkeun yuswa diseukeun rezeki anu barokah tur deka ibadah. Amin. Geuning ayeuna katempo siksaan teh bener aya kan urang anu bedenggong baheula teu percaya sugan dengan ukur beda ayeuna mah sulaya siksa teh bener aya aduh bapa aduh indung kutan kieu karasana jalma anu dorakana tedah asup ka neraka elingkeun ieu pitutur tasakabeh nurutun elingkeun siksaan kubur warahmatullahi wabarakatuh. Parmana Warman sakumaha ukuran sampai posisiku Arman kalau tempat mana Allahumma sholli wa sallim ala Salatun minallah wa alfa salam ala al-Mustafa Ahmad syarifil maqam. Salamun kamiskil khitam alaikum uhai babana ya kiram wa man dhikrum unsuna fi dhalal